Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Permanasari dari SMA Negeri 1 Ciawi, Tasikmalaya. Untuk hari ini saya akan membawakan materi dengan judul Carpon atau Carita Pondok. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan membaca teks Carpon, siswa dapat menemukan unsur-unsur nutrisi Carpon dan dapat menyebutkan ciri-ciri Carpon dengan cermat. Judul Carpon Girimis teu bae raat karya Dian Hendrayana. Asa geus peuting pisan girimis can bae raat, basa lilir teh beut kareret adik kuring keur ngajanteng deukeut jandela. Hordengna bangun ngahaja disingraikeun, meureun ngarah laluasa nyawang kaluar, leungeun katuhuna bae nyampai kana sarigrig najan teu pati caang. Cahaya lampu ti tebeh buruan wasa netelakeun yen adik kuring keur alum ngungun. Ti peuting kamari keneh adik kuring puguh meunang pangabetah dina peta nu kaos kitu. Utamana mun mangsa peuting lantis ku girimis cara ayeuna manehna sok ngajanteng deukeut jandela, nyawang kaluar kituna teh bari sok ngembeng cimata. Hiji mangsa mah kuring kungsi di deuketan. Laju ditanya, "Nah kunaon?" Jawabna teh, "Majar keur ningali apa." "Hawatos apa kahujanan di buruan," omongna. Diteuteub deui, manehna bangun nya nu keur betah nyawang kaburuan nu majar teh. "Apa keur ngajanteng lebah dinya, sok lila kituna teh." Eta bae memeh girimis raat mah bangunna cadu teuing kudu gancang lugay tina deukeut jandela, geusan muru pangsarean ti peuting ayeuna. Adik kuring geus ngajanteng deui deukeut jandela, lebah pipina katemong bae anu ngagurilap sesa cimata nu ngamalir taya reureuhna. Girimis di luar can keneh bae raat. Pirajeunan kuring turun tina pangsarean, tuluy ngadeuketan muru ka manehna. Sareretan ge laju katangen, lebah jurupanonna aya keneh sesa cimata, ngeyembang bangun nu ngadago limpas. Ti mangkukna mula teu kalis ku dibeberah jeung dililipur, ngunguna teh bangun nu taya anggeusna. Tuda nya sarerea ge taya nu teu karasa diheulang, basa apa tilar teh teu gering teu lungsi ieu, apa bangun leah dipundut ku nu kagungan. Bari calik keur ngariung bala kecerakan satuta sambeang magrib. Apa rubuh ngarumpuyuk kungsi neuteub ka sarerea, memeh nya nilar sabada ngucapkeun lapad Allah. Lah diteuteub deui teh adik kuring anteng bae mencorong kaburuan ti tadi ge teu sing aya sasaha ari lain tangkal jambu jeung pager besi mah. Tuh najannya lampu ti tebeh buruan teu caang teuing ge puguh sidik teu aya sasaha atawa sugan aya nu ngadon ngulampun rumingkang. "Hawatos apa kahujanan di buruan," omongna deui. "Ema nu kitu teh tisaprak apa mulih teh. Ema mah taya pisan kaberagan, memeh saban waktu ema kudu bae bedah cimata, tuda ge apa ngarelekna dina lahunan anjeunna pisan. Malahan ema ku anjeun bangun nya ngiring ngandalkeun lapad Allah, la ilaha illallah. Beut temahna ema sok rajin katemong, numpi ngalanggeu di kamarna, ana pareng dilongokan mangsa usum dahar, walona teh can hararayang atawa malik mariksakeun nah kuring jeung adik kuring geus dalahar atawa acan. Leuh, di luar girimis kalah asa beuki kerep, sawareh mah sawer pisan kana jandela. Sora seahna beut sada-sada talatah apa ti kaangkengan. Masing leukeut bebekelan ibadah keur bawaan mulang. Ari direret adik kuring kalah ka nya ngaguk-guk, cimatana limpas cara cihujan di luar ku murubut sanggeus bahe ti luhur langit. "Kunaon apa teu keur saeun leubet ka bumi?" cenahna teh. Santos dibaca ku urang tiasa kapendak nu kahiji, soal atawa masalah naon nu dicaritakeun dina carpon di luhur teh nyaeta bakal ngajawab tema caritana. Anu kadua, di mana kajadianana, iraha kajadianana, bakal ngajawab latar waktu. Anu katiluna, saha bae nu ngalalakon dina carita girimis teu bae raat, eta teh bakal ngajawab palakuna.
Nu kaopat, kusaha carpon di luhur teh dicaritakeunana atawa dilalakonkeunana bakal ngajawab point of view atawa sudut pandang. Anu kalima, naon sababna adik kuring teh beut ngajanteng wae hareupeun jandela. Sanu maot ngadadak teh, naon sababna emma beut nitah si kuring mawa payung, naon sababna emma tuluy nyalueu dina kursi, bakal ngajawab plot atawa alur carita. Anu kagenepna, naon nu hayang ditepikeun atau dikomunikasikeun ku pangarang ngaliwatan carita geureumis teu bayaraat, nyaeta bakal ngajawab amanat. Unsur-unsur carpon teh aya genep. Nyaeta nu kahiji latar atawa setting, anu kadua tema, katilu palaku atawa karakter, nu kaopat puseur sawangan atau point of view, nu kalimana plot atawa alur, nu kagenepna amanat. Ciri-ciri carpon aya genep, nyaeta sumebar sacara tinulis, wangunna relatif pondok, palakuna teu pati loba, galurna basajan atau sederhana, anu kalimana dipikanyaho nu nulisna nu ngarangna, jeung panutup nyaeta eusina mangrupa rekaan tina realitas kahirupan sapopoe. Mung sakitu materi kanggo dinten ayeuna. Hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.